kieu. Naonnya? Aing mah aya wae. Karena teu boga duit katambah di mirip panon. Duh datang di tawar panon. Gobok jauh kunaon sia lewe nya cari kanan sia. Curi cenah, lain curi aing mah. Atuh terus kunaon eta aya cimataan kitu. Teuing nya teh ieu sapeuting duh. Perih nya cai mataan ciluhan deui. Sama Diki Hancu Cunguk meureun. Oh, meureun teuing lah. Wah, mana emang geus naong awewe matak nyari panon kitu ge. Sembarangan awewe di mana meureun dalam rimau awewean aya lain si Neng. Ketanya. Kumaha cenah dasar wae tah. Ngomong naon sia bieu, ha? Wawannya nanti ngomong gitu. Heueuh sia mah pud mirip Naon sih teh? mirip orai taneuh. Eta ngaledek meuni kabina-bina sakieu kasepna cek imah aing ge. Kasep naonna meureun si mah. Maya ge kasap sama pud. Ganeng dicacak sok aing. Naon aing daging hayam meureun dicacag. Dicacak siap aing kos daging hayam. Bener sia. Geus awas, arek geus capek aing karak balik gawe. Hah? Gawe? Sia geus gawe pud. Lah aing mah gawe teh cara sia. Hirup teh kitu we eueuh kamajuan. Gawe henteu. Naon henteu? Atuh ari sia gawe mah aing melo nya. Kajian gawe naon ge asa menang duit. Sia yang gawe sep. Atuh hayang ari aya mah. Ari daek mah hayu jeung aing ngilu ka Bandung. Bandung. Jauh amat pud. Sia daek teh ngilu jeung aing ka Bandung. Atuh daek ari diajak mah. Ngan gawena gawe naon gitu. Nah, pokoknya gawena sistemnya bagi hasil. Ari bagi hasil teh kumaha? Bagi hasil teh gaji urang duaan dibagi 2. Atuh hayulah berangkat. Ngan tapi gawena gawe naon heula ya? Gawe nama ti penting muka gembok jeung panto imah batur. Atuh eta mah maling meureun. Atuh dah geus gawe naon deui, piraku gawe bank mah. Sok tara balik sih mah pud. Ganeng, arek es aing. Jongjon we rek es mah. Samun ganeng parabgeun sia ku aing kalele jumbo. Eta ngomong ku bisa wae naon aing parah pun bere kala. Sia nyorocos we aing arek es ge. Geus lah aing balik kah. Tah, itu tata decik atau peka. Dasar lentah kebo. Geus lah es jempling eueuh jelema mah nu ngabang. Gambar ayeuna. Kalau jam 1:30 teh udang jam 1:30. Ieu panan nyautan kieu. Kunaonnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakeun nami abdi Juman. Awalnya sakeun nami abdi Asep orang biasa ieu. Nya termohon mangga dipayun. Awalnya. Jang. Maksudna Jumat. Ada aya prio ginaon. Henteu cuman bade naros sungkul. Wargi baru linti dia. Nya nembe sawengi di dieu. Atuh. Selamat datangnya di Kampung Paderenan. Mudah-mudahan betah. Nuhun sambutanna insyaallah betah. Syukur atuh ari kitu mah. Nya mangga nya dipayunnya. Sanes kirang sono. Nya mangga. Alhamdulillah lumur teh rame ini mah. Tapi imahna nu belah mana nya? Apa nu di tukang gitu? Dah ulah dipikiran teh lah tiga sorangan. Beri. Rek ulin ka mana nya? Baturan nya jalan deh. Lah coba orang tangan ka itu. Batur dinya. Ini dampas kuku. Kita tembusnya tuh. Sendal nganggur, nyusah aja. Halus kene. Iya, cik nu boganan kres. Bodoh, pake we sugan emang yang loba. Salah aja. Mang ngampura sendal dipake. Nuhun sami. Barain nanti aduh burit teuing aduh sarerem burit teuing bakat ku capek meureun balik
Nah, sendal kurang tuh, tolong wah, anu maling ya macigana teh. Duh, mana sendal hiji-hijinan deh. Kumaha balik aing peraku nyeker mah tuh. Duh, aing mah aya wae. Mah, nah maling mah.